Yo, baso na ye, baso ajik, baso. Lapor komandan, target sedang dalam pengawasan saya. Oke, awasi terus pergerakannya. Baik komandan. Yo, baso na ye, murah, tanpa tambahan pengawet, tanpa campuran borak, dijamin sehat, tinggi protein, tinggi karbohidrat, dijamin wareg. Soklah meuli, meli moal, meli, adek moal adek. Heula sok anjing meuli, baso na ye, baso. Amang teh jualan baso? Nyamun, abdi tata dicocorowokan nepi ka peura kieu teh, emangna jualan naon? Adi 2.000 tiasa tuh mang. Nya teu tiasa atuh, da ieu mah saneh ciki. Ah, sugan teh tiasa. Nya teu tiasa atuh. Baso teh nu dijieun tina tipung lain. Nya tinu tipung, tapi dicampur sareng daging oge. Tapi naha baso teh buleut mang. Nya emang kuduna buleut ari baso mah. Soalna kala-kala ieu bade meser moal. Nya adi basona 2.000 mah bade. Tapi da teu bisa atuh 2000 mah. Nya berarti moal. Ge, ngomong atuh tadi bebel. Yeh, kalau mah atuh mang tong ngagas. Nya adek teu ngagas kumaha, aing asa diheureuikeun kieu. Ye, da aing mah tadi nage dek tanya hungkul saya teh. Mun sia wartawan, heuk tuh nyatanya, da sia mah saha atuh aing, asa ngaheureuikeun ka aing. Nya nanya mah wajar atuh da sia teh tukang dagang. Heueuh, tapi da sia mah moal meuli kehet. Nya kumaha aing we atuh, diadu lah ayu. Ayu. Hei, Nanaonan saria teh kaos budak leutik. alus teu bieu aktingna. Nya alus atuh. Target nage langsung ka pancing geuning. Jong-jong geus kieu mah keur laporan.